kamari teh kaluarna 16 hiji ayeuna 55 tiru 2. Aduh bingung. Cek. Kenaon ini dinya? Iya urang teh ngotret di kamari. Aduh bingung urang kan kamari ieu tah nu jieuna teh. 16 hiji Tah eta mewek pan meunang tadi teh. Wah bener. asli. Menang ti mana? Info ti mana teh cik hayang nyaho. Aduh kudu dinya mah mantap. Teu lah orang karunya ka didinya ieu mah. Sok cik info ti mana? Didinya sok teang di muat tentang kacau digiring di Mang Oyib. Tang kacau itu anu di ditu. Terus kumaha? Cara dakar pan. Bener. Didinya mau sasaje di ditu. Sasa. Naon wae tah sasadiana cing. Mawa we eta kopi, roti, Rokok. Naon deui tah sajabati eta naon deui? geus we eta. Eta hungkul lain aya eta info ti saha meunang 4 angkana kebon cau eta. Apaan dewe? Lain mati. Nu bener. Astagfirullah, nah nya ngawadul. Nyaan ieu teh nyaan. Cing atulah urang cobaan kuring. Oke. So Ayo kuring rek ini tulah tadi tuh. ke heula. Urang ini mah. Ayo Sampurasun. sampai. Nah bener gitu si Jajang teh eta info nomor tina tang kacau eta teh. Tapi dah euy tang kacau eta teh katalaan ker dina tang kacau Mang Oyib teh. Tapi cobaan heula urang rek mau heula sasajeun susuganan we. Mudah-mudahan we sing meunang 4 angkana. Duh jaket lah tiris. Aduh tahan we ieu mah. Ya. Set. Ieu kembang, ieu kopi cupna. Aduh rokokna ieu Tah. Ieu rokokna. Aduh. Tapi kuduna mah ieu teh kopina teh kopi hideung. Tapi dah kulantaran eueuh, kulantaran ayeuna zaman modern, zaman sugan karuhun dikabawakeun modern ku kopi cup Dan we atuh urang cobaan ke belah ditu. Aduh si Jadol kelo saking ku semangat buku nepikeun ka teu ka bawah. Wah, cilaka ieu mah. Aduh, miting paruring kaki ieu cenah ieu oge euy. Miting paruring ka kana bulu kelek ieu teh aduh. Ieu abi nyuguh ieu kopi cup ieu. Wios kopi cup teh aya kopi hideung ge bah. Sugan we di pasihan 4 angkana sapertos itu si Jajang bah. Ieu abi nyuguh rokok jarum coklat sareng kemang sareng kopi. Astagfirullah. Atuh kacing paruring kaki ieu. Ieu bah mugi katampi. Mangga bah nyangakeun. Aduh goblok jelema lain usaha kana kaminta nomor ka aing. Kada pisan ieu jelema. Goblok. Aduh ieu deh. Naon ti maneh ka dieu? Apaan aing nu diolong di dieu? Diulang ku saha sia? Iya buktina aya susugojang aing. Oh bener. Ari ieu nyuguhan arbaran teh keur naon sih? Tuh aing ieu jelema goblok ngadon minta nomor ka aing kana paeh geura. Anjing jelema aya nama parahnya. Oh aing beuki kopi hideung dibere kopi cup. Kalem ieu mungkin naragokan di aing lah. Atuh ai sia nah boga buku panjang-panjang teuing. Da jadi kunti mah kudu kieu. Leungun geulis ya. Ieu aya rokok 2,
meninjan urang doaan we mana hiji urang hiji Ambung aing kan aing modal teh jantungan ku rokok goblok. siapa cupu jeung aing we doanana Sok lemu ke sia. alah mana rek ngarokok moal eta Tuh arara yang aing. Anjing jeung ragrag. Anjing nah sia rubah. Kan aing bencong Anjing. aja. Sebenarnya aing teh bener kunti paingan. Dihandap aya gagang anjing. Kalem ieu rokok ragrag kumaha mulungna deui hese. Cokot teh ku sia tah. Cik merek rokok eueuh korekna kumaha ieu teh jelema. Teuing jelema. Ongkona nyuguhan urang aiteun kieu nyuguhan teh euy. Gobloknya. Dari jeung nyuguhan kopi cup lain kopi hidung. Heeh da atuh zaman modern kieu teh euy eueuh. Aing coba ki kopi cup bukina kopi hidung. Masalahna ieu korek mana euy? Nya anjing korek da aing teh mal udud anjing lembok ku sia. Anjing maknya kudu dihakan di lebok aing ah. Anjing Geuh. anjing Potong goblok. Wek dor ta eta anjing aing hareureum menang apoteker mah aing eueuh kokodan goblok. Kokod aing Italian. Aing riweuh jeung buuk ieu kumaha ngarukeuna oge. Duru we jeung buukna lah. Lieur anjing. Goblok sia macong. Baik lieur aing. Aing sia ngadon parasea rek mere nomor moal ka aing ye. Aing sakitu tadi capek jeung ting paru ringkak di bulu kunu. Kalah parasea lain mere nomor mah ka aing tuh cara kasih jajang. Kieu carana mah aing mantap we ah. Goblok jelema teh.